Nah, lamun anu bisa nyelametkeun diri. Dek balik pan urang ye. Kuari dek balik ka ditu ka tempat urang ka alam malakut. Dek balik ka alam jabarut. Dek balik ka alam lahut. Taeh ngaranna. Lamun urang dek balik ti dieu ka imah bunga. Budak sakola lamun tita balik baru ngaheun. Mbasi emas lamun dek balik mudik bunga jasa. Kula dek nanya ka sekda, dek balik ka alam itu bunga teu. Serinyana. Teu bunga. Badri sia bunga tanter balik ka ditu. Henteu ceuk. Ieu bae mantan kecamatan. Sia mun paeh bunga. Oh nu bunga. Tanyakeun coba ke Habib. Habib, siap enggak kalau sekarang pulang ke rahmatullah? Atuh ngapain lagi cek Habib? Siap saya. Pasti Habib siap sarua jeung kula. Tanya Kiai ti NTB. Kiai, bagaimana kalau malakal maut datang siap? Jangan pun sekarang, kemarin siap saya. Nek naon deui ini dipakai kaberat, jabatan tidak punya, harta tidak ada. Hanya satu setiap hari, Allah, 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 Allah. Ketika datang malakal maut, malah mah bebeja ka malakal maut ulah. Angel-angel gegeran atuh. Coba lamun sekda, nanti dulu dong. Emang kenapa belum selesai nih? Saya juga kan pengen jadi bupati sebetulnya mah. Cek balakal maut dipariskeun sia kuai. Perbedaan pulang ka ditu antara nu boga beban jeung teu boga beban. Eueuh beban kiai mah. Mantak siap perang, kuari lamun tita perang. Bib, siap perang fisabilillah, siap. Nanya ka kula, Kiai siap perang fisabilillah, siap. Nanya Kiai NTB, siap perang, siap. Tanya sekda, siap perang. Kreditan Kang beres. Nanti dulu dong. Tanya kita rumudi, siapa ya? Mual waka. Karak dilantik. Mual bisa. Ieu cerita lainnya na bae. Kula mah ngomong ge eta mah nu warauh doang. Sia ge sarua. Sarua ulah susurakan bugus sia gegedena mah. Hese horeng dek balik ka ditu teh. Nu mantek kiai aing mambung lah cacampuran dek di kamar bae. Sieun besi balik ka alam malakut ieu ditanya. Nu mantek sieun naon aya imanan. Nu mantek di jerona ieu aya imanan, iman urang bahwa engke geus paeh dibakal ditanya. Sekda cek malaikat. Berapa tahun kamu ini menjabat? Mau ditanya tanggung jawab kamu nanti. Ya. Bagaimana nih? Tentang pembukuan dan penadministrasian di Kabupaten Tangerang, apa pernah bupati ini korupsi? Maaf, sama-sama mas saya. Ikir cari tanyana doang, udah geus sarua. Hei Kiai, iya mana nek ditanya gua ini duit sholawat dikamanakeun? Waduh, lemun paeh naik ke alam malakut, masya Allah. Asana cek malaikat turun turun aja dijejak meuneun yih sia turun tumujuhna sia naik ka dieu tu Gusti sia mah jika ditu jeung jurig ke ditu bakal sing hade. Nah kuarilah diolah aya anu menuju Allah teh sakola teh datang, aya menuju Allah sakola modern moal datang. Lain nyaritakeun kemajuan ieu mah nyaritakeun teh kebersihan batin ka Allah. Nyaritakeun kemajuan silakan Amerika geus datang ka mana, Jepang geus datang ka mana, atuh urang ge kudu berpacu dalam melodi berpacu. Nah ka mana ngomong eta? Atuh kudu berpacu. Kemajuan agama Al-Azhar tingali baik luar negeri maupun dalam negeri, lelo Malaysia, Indonesia, Jakarta, Bandung dan lain sebagainya, untuk keseimbangan atuh silakan. Tetapi untuk kebersihan batin teu bisa, tetep bae kudu khususon ila ruhi. Bean sing ada sianya nyekelan torekat. Larangan awas. Ulah resep dunia. Dunia mah aya sabodo tapi sia ulah resep. Di mana sia geus resep dunia bakal nuturkeun. Tah cak eta aing resep dituturkeun bae cenah. Atuh sia mah kitu bae sih. Sing ada makhluk jelema sing ada. Jelema mah kadeh nu sugih nu susah eta teh bayang-bayang jeung anjeun.
eta teh was-was ka anjeun, eta teh ngabahayakeun ka anjeun sebab dunia mah jelema mangan saker ngalem jeung nyacat. Tinggalkeun eta. Adapun maneh cintana ka manusia jang dididik, dibere, dituduhkeun li irsadil khalqi silakeun. Hubul khalqi li irsadil khalqi mangga, tapi neuk niala kamangpaatanna awas sia batal sia menuju aing cak Allah. Sok berangkat tek 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 ngeunaheun ternyata teu daya beban. Tawaran ieu embung, tawaran itu embung, tapi lamun naik mobil pang mewahna sebabnya geus teu menikmati kemewahan, pakaian pang bagusan, teu menikmati kabagusan, hiji we gol bu Allah. Aya ilmuna, mendak ilmuna di dunia mah opat, tilu sebab Allah nenden Islam, iman, ihsan. Lamun Islam eta moal kaluar kitabna fikih bae geus sakikituna bae. Ilmuna ilmu fikih sasarana sakadar jang awak, sakadar jang awak ka sasaranana fikih Islam, fikih sasaranana jang awak. Kemudian kitu pagaweanana ibadah, gelarna adalah seorang abid ngan sakadar sakitu paling ge ieu teh kitu sahih, batil, sah atawa haram, makruh, wajib dan lain sebagainya. Nomor kedua iman, ilmuna tasawuf, jurusanana jurusan thariqah. Lamun tadi Islam, ilmuna fikih, jurusan syariat. Lamun ieu mah tasawuf, na ilmuna thariqah, na sasaranana qalbu ieu. Lain deui geus maek. Engke gelarna adalah zahid. Zahid tah tukangna ngaranna ubudiyah pagaweanana. Naik ti dinya geus bisa. Ia adalah ihsan, ilmuna ilmu tahakkuk, jurusanannya jurusan hakikat. Jurusan hakikat gelarna adalah arif billah. Engke pagaweana ubudah. Aya ilmuna, geus urang deg guru fikih silahkan tangan kiai nu fikih mikih. Deg guru thariqah atuh aya guruna. Jangan nyahokeun di diri urang. Aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul nafas, latifatul nafas, latifatul qalb. Hiji-hijina latifah ngabogaan. Kitu naon ngaranna anak buah latifatul qalbi sabaraha. Sebab aya nafsu lawamah, nafsul mardiyah, nafsul kamilah, nafsu. Itulah diatur ke dina ilmu thariqah. Lamun geus tamat eta naek ka karak ke ilmu hakikat. Ahli hakikat mangis lain deui. Sebab engke tauhidna ge lain deui. Urang mengaji tauhid teh Allahu qadirun bi qudratihi. Kitu bae gaji sadunya ge. Ngaji di Mesir kos kitu bae. Allah teh alimun bi ilmihi. Allah teh muridun bi iradati. Ngaji ka mana bae pasti kitu. Ketika urang geus aya di hakikat lain kitu. Allahu qadirun bi zatihi. Allahu muridun bi zatihi. Allahu alimun bizatihi. Jadi neuleuna Allah mapan lain make mata zatna. Allah mangadenge teh lain make ceuli zatna. Geus kabeh kadenya ku Gusti Allah ku zatna, kadele ku Gusti Allah ku zatna, karasa ku Gusti Allah ku zatna, deket Gusti Allah zatna, beuki luhur urang geus datang ka dinya bakal kadenge ku urang dangdaunan. Ceuli urang bakal ngadenge. Lain ceuli awak urang. Mata orang lain mata ieu nu ngadenge. Nu neuleuh lain. Etalah geus diangkat jadi kutubul aulia. Ieu nu ku urang kuari keur dimeriahkeun haulna. Kutubul aulia Sultanul Asfiya Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun muridna. Anu tadi dibacakeun ku Kitur Mudi masyaallah kabita jasa. Jadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir moal kabeulem ujianana. Mantap geus teu kudu salat asal cinta bae. Mikung sia. Sebab kudu sabada syariat heula kakarak tarekat, kakarak hakikat. Geus dek dibere ilmu tarekat teh dideleh heula mondokna di mana sia? Mondokna cenah kula mah di ditu, pesantren naon modern, ulah sok tarekatan sia. Sia pesantren di mana di Kiai anu salapnya muhun sabada tahun. Aya meureun 15 tahun manaon nu geus tamat. Anu kuari geus boga murid teh. Kula majang kula ge hese na ieu mulai ya bagus ya. Boro-boro ngamuridkeun kula ge asana hararese ngaji. Tah ieu tawadu ya budak.
Geus tamat kitab anu aya tamat nama tamat aya bisa nama wallahu a'lam. Ieu mah urang kabehan bangunna ieu. Dicek heula tek 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 kakarat yuk beat. Dicek heula teu meunang main asup-asupkeun we nu mentek sing hade besi aya di Tangerang anu ngayakeun tarekat ulah asup zikir biasa bae. Besi aya anu ngagelar tarekat di Tangerang di Banten ulah. Besi aya anu ngagelar tarekat di Bandung ulah. Besi aya anu ngagelar tarekat di mana bae sing hade ulah urang mah cukup bae wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim. Panghandapna golongan kawalian, bagian kawalian, sadar dirilah orang. Nu penting mah ngabenerkeun jeung pasrah ka ahlina bae. Lantaran naon? Sabdan teu meujeuhna urang mah. Aya baheula di Baghdad, jelema ngaku-ngaku wali. Wah, hebat biasa. Asalnya nyekel batu jadi emas. Asal nyekel dangdaunan jadi duit. Nyekel naon bae ku hayang kumaha hayangna, resah harita. Istimewa jasa teh jelema hebat jasa. Ditanya wali, kula teh wali, ngakunya nama jadi wali teh. Hebat kos Pak Wahidin bae ngakunya na jadi wali. Tapi wali kota teh mah. Nah, ngakunya na jadi wali. Wah, atuh jelema puluhan ribu nuturkeun nya. Ngan terakhir kieu caknyana besi aya nu boga anak parawan bawa ka dieu kukula bakal diunggahan engke besi hayang anakna nu lalaki langsung jadi lalaki mun anakna awewe bakal awewe komo lamun anu geus teu hamil-hamil kira-kira bangsa 10 tahun bawa ka dieu ku mamang ke bakal dipake ya ieu wali pahara ya wali ya ya wali kos kieu resah jasa masyaallah pahara jasa tidinya geus ieu hese ka ditu hese lantaran jago jasa elmuna eueuh deui batandingna Abu Nawas. Mama Abu Nawas, kulan aya nu ngaku wali ngadenge. Kula mah teu pernah ngadenge nanaon cenah hiji bae ngadenge teh Allah. Wah, ieu mantep. Mantep. Lain gitu Bu Nawas, ieu saja saya kiai ngaku-ngaku wali ieu. Haju keistimewaan ilmuna pohara jasa bisa kumaha cik Abu Nawas. Bisa lamun nyekel batu jadi emas, nyekel dangdaunan jadi duit. Hayang naon bae bisa bahkan ieu terakhir ieu meresah jasa kunaon cek Abu Nawas besi aya anu rumah tangga ge 10 tahun 15 tahun teu boga anak cenah kunyana dek dipake hayang anak lalaki apa hayang anak awe harita dizinahan harita keneh hamil harita keneh ngalahir wih hebat ya cek Abu Nawas wahara teh mah kiai wali hebat tah mah hebat jasa tah mah coba Abu Nawas tolong cenah kumaha bejakeun ka kiai Abu Nawas kitu boga anak parawan dek dibikeun kanyana hayang boga anak bejakeun bener Abu Nawas lah tu lain bener deui lagu disebut Abu Nawas jagelwa disebut Abu Nawas bejakeun ka kiai Abu Nawas boga anak parawan bahkan ti mimiti leutik datang ka kuari dibungkus bae can pernah dibuka-buka istimewa ieu kuari dek dibikeun kanyana Mama Abu Nawas bejakeun hayang boga anak titurunannya na supaya jadi wali bejakeun dibejakeun kiai kula wali kula Abu Nawas dek datang ka dieu maksudna nyana aya boga anak dek dibikeun hayang boga anak keturunan ti wali bawa ka dieu cek ieu hebat cek eueuh deui wali Abu Nawas cenah nu hebat bawa ka dieu waktu dibawa disaksian ku puluhan ribu manusia bener aya dibungkus luar biasa dibungkus dibawa ku Abu Nawas iya anak kula alhamdulillah cak wali dipasrahkeun atuh semua maksudna minta dizinahan supaya hamil harita kemudian lahir hayang anakna nu loba tapi ulah hiji pan atuh maksudna hayang 10 20 gitu tah ulah hiji mah kula bisa cekeuna hayang loba siap cekeuna siap bener buka tonton ku urang gabehan geus jawali ieu mohon barang dibuka teh masyaallah embe gembel jinahan amun teh diparieuskeun jago aing di kula mah aya ge anak parawan di Baghdad teu ngabutuhkeun parawan ngabutuhkeun ge anak embe jang jualeun aya sia mun bener wali jinahan ka embe aing abe aing sugih cakena teh ngajualan anak embe bae lamun teh diadukeun siapa jeung embe ayo lumpat manya ya wali lumpat cak Abu Nawas lain wali
Mantak besi aya nu ngaku wali di Cisoka bere embe gembel. Besi aya nu ngaku wali Banten bere embe Jawa supaya anakan bisa dijual. Nah iyalah Abu Nawas nu ngelekeun hebat jasa masyaallah karim. Tak itulah perjalananna lantaran loba keneh ieu nya ditukangin kula sing hade urang dek balik ka ditu dek balik ka imah mah bunga dek balik mudik mah bunga tapi dek balik ke jero kubur peuheur luar biasa bakal kapanggih jeung malaikat kitu munkar nakir masyaallah nu mantap maningan cicing urang ibadah ka Gusti Allah nu jadi pejabat supaya pejabatna nu beriman ibadah ka Gusti Allah pedagang supaya nu dagangna nu berdagangna iman ka Gusti Allah abih mantep nyaina nu rapih supaya imanna mantep ka Gusti Allah lamun urang geus dibere cinta wah atuh geus ka Gusti Allah moal katahan Harun Ar-Rasyid raja encan boga cinta ka Gusti Allah ketika geus boga cinta ka Gusti Allah kerajaan sakumaha ceuhil ditinggalkeun ku nyana kaleuweung ieulah aya cinta ka Gusti Allah kiai nu aya cintaan ka Gusti Allah moal daekeun babarengan jeung pemerintah lantaran sarua jeung keur nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim ngagoleang pasti ngajauhan indahan keneh magahan ngaji jeung santri mantep jasa naon sebabna lantaran negara urangna negarana negara setan aturanna aturan demokrasi HAM buatan manusia lain Al-Qur'anul Karim tapi urang hargai sebab eta menang karuhun urang nu penting mah urang bisa ngalaksanakeunana demokrasi nu bener-bener sesuai jeung Al-Qur'anul Karim entek aya Kangjeng Nabi Isa keur liwat aya jelema keur nyiram anggur nyana nanya ya Nabi Allah Isa ka dieu aya naon coba kula pangdoakeun ka Gusti Allah bere cinta segede sireum ateul segede zarrah. Cek Kangjeng Nabi Isa moal kuat. Pamentakeun atuh ka Gusti Allah segede sapotong zarrah bae. Sapotong sireum ateul. Sapotong sireum ateul biasana anjeun moal kuat. Saparapat sireum ateul we coba menta cinta ka Gusti pangdoa. Ngadoa Kangjeng Nabi Isa ya Allah ya Rabbi. Gusti Allah aya hamba Gusti anu jadi bujang di hiji jelema nyana hayang boga cinta ka Gusti mun hiji zaroh masana moal kuat jasa setengah ge moal kuat dibere bae saparapat Gusti pangmerekeun mangga aja Gusti Kangjeng Nabi Isa indit nyana dibere ku Gusti saparapat sireum ateul begitu asup ka jero hatena cinta ka Gusti Allah ku saparapat sireum ateul neuleuh tangkal korma sakumaha kocomberan neuleuh nu bogana sakumaha mau neuleuh pamarentah iblis balul cak jana imah kudu indit cak jana eta dibere cinta ka Allah kan sakadar saparapat sireum ateul indit jana ka gunung di leuweung sorangan bae zikir ka Gusti indah jasa seuri sorangan nikmat cak jana mentek besi aya salaki ibu seuri sorangan sing ade eta kagerogolkeun tah mah nikmat amat cekena ibadah ka Gusti mangi peuting teh sejuk jasa masyaallah nikmat ibadah masyaallah eta ngan saukur saparapat Kangjeng Nabi Isa liwat deui ka dinya ka mana ieu nu sok nyiraman teh nanya ka sekitar eta ai jelema ieu ka mana edan cek urang dinya nyeuna mah edan tuh bejana mah di gunung langsung minta ka Gusti pangbukakeun hijab Gusti abdi supaya nempo jelema eta dibere dibukakeun hijab di luhur gunung di guha sorangan we sampeurkeun ku Kangjeng Nabi Isa Assalamualaikum teu ngajawab nyana endahan seseuria teh Allah cek Kangjeng Nabi Isa Assalamualaikum Allah bener edan ieu Allah belakang coba Assalamualaikum ana Isa alaihi salam Allah ieu mah kudu lapor ka Gusti cek Kangjeng Nabi Isa ya Allah ya Rabbi baheula ieu tukang kebon tukang nyiram kemudian minta didoakeun supaya dibere kitu mahabbah ka Gusti
sahiji mamal kuat setengah mal tadi saparapat kok bisa kieu aya wahyu ka Kangjeng Nabi Isa lamun aya mahabah ka aing teu kadenge sora makhluk nu kadenge sora aing doang teu kadeuleu ieu dunia nu kadeuleu ngan aing doang moal karasa segala rupa nu karasa ngan aing doang andai kata dipencit ku anjeun wahai Isa moal karasaeun andai kata dia tembak ya moal karasaeun tetep we Allah 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 kitulah jelema ahli Allah tah lamun nu kitu cek Gusti Allah geus cekelan negara lamun nu kitu geus cekelan pasantren mun nu kitu geus cekelan lembaga lamun nu kitu geus cekelan berbagai kitu perkumpulan di dunia aman cek Gusti Allah negara tah urang tangan coba jang pi bupati nu seserian bae cek daing teh nu seserian atuh nu seserian ge seserian naon tuh ese mantap ge masyaallah kurang di penghujung dunia di penghujung waktu di penghujung tahun di penghujung aduh geus juruna jasa ieu teh hartina urang masyaallah jasa nyaritakeun nabi mah teu aneh tapi nyaritakeun wali mah sesuatu nu aneh nyaritakeun ngaji mah teu aneh nyaritakeun zuhud mah sesuatu nu aneh nyaritakeun berbagai pendidikan mah teu aneh tapi nyaritakeun thariqah mah aneh nyaritakeun qanaah mah aneh sebab kadang-kadang ayana di jelema beunghar kadang-kadang ayana di jelema gagah Syekh Abdul Qadir gagah jasa jeung beunghar Imam Syafi'i Kutubul Auli di Autad gagah jasa Imam Syafi'i gagah jasa jeung beunghar Imam Ghazali Hujjatul Islam anu manehanana luar biasa kitabna Ihya Minhajul Abidin dan lain sebagainya bari jeung kakayaanana eta sungkunan ti Gusti ahli Allah teh seperti kitu Abuya Cidahu sugih luar biasa apa pernah mentolelir apa pernah neuleuh kana kakayaana henteu pernah hiji bae Allah hese lamun geus ahli Allah kos kitulah insyaallah ke kula nyaritakeun tipe-tipe wali Allah aya anu hina kadeleuna aya nu gagah jasa seperti Sidina Ali aya wali-wali Allah aya anu sugih jasa seperti Abu Bakar Siddiq aya anu piawai Sidina Utsman wali-wali Allah aya anu buagah Sidina Umar terus diteruskan ke dia tipe-tipe teh moal kaluar ti tipe para rasul jeung para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala waliullah teh aya nu gagah bae perangna aya anu capetan bae ngomongna aya anu nyare kanan jelema bae aya anu cicing bae di kamar aya anu waliullah lelempangan bae kitulah Allah nyiptakeun ketegeran dunia melalui wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala iyalah jelema nu geus sepi di jero hatena tina dunia jeung makhluk tina setan jeung nafsu tinggal hiji deui lamun tadi dunia kemudian kuari naon kitu ngaranna nafsu geus setan lamun jelema keur